kasakuri jeung manehna kumaha cenah patuk carita cenah teh kokom deui ieu milih janji jeung sabaya nu pinuku kaendahan nasi nu munggarang doaan ngumbar lamunan hayang sauyunan anjakan nikmat durian kesangka buat bisa pegang goreng miuni baleba nganukur mata tiba aya kahayang setik tenting nya kuhadian asik goreng nu dibikin kasangka goreng langit teh kokong deui bager goreng teh padungtung obat teh penting harita naonana anu mawa kabagjaan salaya hasil dadekat tresna esna paling kenal Allah aya ulah lila biasa nerekang larenang nyeri pari salamina panutan gening tasangka jenggis boga ganti penting anu jadi saksi keur waktu pagi mimiti nu pinu ku kaendahan keur urang paduduan di matur ya tu endah keur waktu urang dua tersangka gering tersangka oleh ketik penuntunan penting harita masa kuring jeung manehna waktu patuk carita mere janji jeung sabaya obat nu pinuku kaendahan mikeun nasi nu munggarang kumahan ngumbar lamunan hayang sauyunan anjakan nikmat durian kesangka buat bisa pegang goreng miani baleba cenah nian nganukur mata tiba tenting ku harian asik goreng nu dibikin tasangka goreng langit goreng penting panungtung penting harita anu mawa kabagjaan kasih dadekat tresna lagi jadi sarapan tuh SMA paling kenal lila biasa nerekang larenang kumaha dari pari salamina panutan gening tersangka goreng tong boga gantina
Lain saya kesangakeun cenah mah pamugi ulah tunggu sirungan satang supaan tentang kakaitan yang kata rajean. Itu cenahnya. Besok kayak borong atuh. Ngawih ongko, MC ongko. Gaji nade bu. Dengan kayu apa yang kembali. Aya Pak RT aya. Aya. Bener teh. Kanggo iya tukang panggung kena aduh anu acup deureum. Kepada ka payeun wae kanggo ka Budi ngapirepit. Pak Jejet apiatur kanggo ka guru-guru SDN Bojong Raul 2 anu aya di Bekasi. Oke, kasadayana wae anu kacinta mikareuna kana lingkung seni Sunda tradisional. Klasikan kacapi dina ngagaduhan grup teh remel remel grup cenah ieu teh dipimpin ku si Abah langsung cenah nya eta teh pun bapak mangga sok mungkin dibantu we ke tukang alok dia Pak Jejet masih kuring masa apal-apal we Maka bisa. Kanggo ka Bimin oge Liang Mangaji anu aya di dapur sadayana kumoy kanggo ka sadayana teh tini mangga nyangakeun loba pikiran terus-terusan antara seraja duduk pajejet hati diri berkusuk hese diberes kesan Payun ah sanajan ayat salina mau acara jeung sanajan aya gantina wa mau acara jeung anjeunna sanajan ayat tali mujaran kapayu situ patenggang endah pemandangan maju juga saudara baru dan orang
pas ini anggap berawi iwai baris jadi itu patenggang situ